Rutinitas poeena deui cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga ayeuna mah urang ujug-ujug geus mandi geus biasana tuh bari mandi bari nyeusehan warga. Ieu teh sebenarnya mah geus sore warga, karena nyeuseuh anu kamari teh soalna geus gararing warga, jadina urang teh nyeuseum. Tapi nada arek geura dipoekeun warga tuh, ayo urang nyuhun naon cing tebak. Okos biasana deui warga tuh tumpuk-tumpuk kuehnya, hayo we can ngabadeg mah warga. Geus hayo urang geura ngajemur alias moekeun pakaian ame tara ruus warga. Rek peuting dina marek dingkeun di luar heula warganya. Warga konten ayeuna mah durasinan teu pati panjangnya, da nyieuna teh teu pati loba teuing pagawean, jadina saukur video anu keur digawean hungkulnya warga. Da bari jeung buburuan arek masak keur buka puasa warga. Tuh warga tadi teh urang sekalian nyeusehan elap ambe bararesi warganya. Saenggeus eta mah urang teh erek geura ngolahkeun daun paku warga anu kamari salaki urang teh mawa da emang geus kebal warga henteu ngolahkeun daun paku, jadi salaki teh mawa tuh nikmat dioseng hade cabena warga. Samemeh ngongsengkeun daun paku urang teh erek sasapu heula warganya, da ti isuk teh encan sasapu. Ieu teh urang nyieun konten di jam 15 lewat sekian warga alias jam 3 sore. Da urang teh tadi teh meneh haroream warganya. Tuh terus we sasapu biasalah warga, ayeuna mah alhamdulillah henteu pati ngebul teuing warganya. Sanajan imah butut ge ai diberesihan unggal poemanya warga, da nyaman dieusina. Anu penting mah ulah segala babalatak nya warga. Tong poho kekeset teh nya digebrigkeun warga ambe henteu ngebul, tuh geus digebrigkeun mah teudeun deui di dinya tutupan panto. Ieu urang ka kamar heula warga nya biasa moles banget heula ambe henteu kusem teuing warga, tapi nada jadi ketang nya ada arek geura nyisir. Saenggeus nyisir mah urang teh erek geura ka dapur deui warga. Geus we lah sakitu we bae teu jelas ke nya warga.